Jam sabaraha ieu teh nya Mang nya? Nah, jam 11 mah aya ngan peda leungeum we. Oh jam 11. Ya, pan jam sakieu mah sok waktuna aya datang ieu nya tukang kredit. Lamun aya tukang kredit pang bejakeun eueuh kitu Nah, urang rek nagih hutang mata kieu oge. Pokona lamun aya tukang kredit bejakeun eueuh. Arek nyumput heula. Nya. Oh. Temun aya dibejakeun. A few minutes later. Kirit. Naon Mang? Badan lagi artos 20.000 deui. Artos panci. Saha nu ngiriditna Mang? Bu Haji. Oh, Cah Haji. Burung eta mah. Oke orang geroan heula. Oh, tuh ya Cah Haji gitu tuh. 20.000 deui. Biasa nama keur modal di kebon. Kemana aja lo mata di teteangan Cak Naon? tukang kredit nanyakeun Pan cek orang tadi naon maneh teu beunang di bejaan. Mun aya tukang kredit bejakeun eueuh. udah lain rek nanyakeun euce eta mah rek lagi hutang si bejana boga hutang cenah 20.000 deui Sebelum sarua wae atuh eta teh nagih nu kitu teh. hek babayar teh anggeuskeun tok disesa-sesa karunya ada batur geneangan milik rezeki eta teh. Heuh pan ari eueuh atuh kudu kumaha? Kira tibang 20.000 doang oge meuni kudu disesa-sesa pan eta teh leuwihna meureun keur anak pamajikanana ngejo. Udah ari eueuh duitna mah atuh rek mayar kunaon urang geus teu daang-daang apanan boro-boro jang mayar hutang. Teu beunang di bejaan maneh mah teu beunang di bawah badami. Merugikan sebelah pihak atuh ari kitu mah heg saling menguntungkan geura antara pedagang jeung pembeli teh. Sok hayang untung sorangan sia mah hirup teh. Ah, Bayar anggeuskeun karunya. Apa mayar kana heula atuh boga mah. Oh,